Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dilanjutkan kitab Qatrul Gawes Bisarhi Abilais. Kitab tentang ilmu tauhid. Mas'alatun ari ieu teh hiji masalah idza kila eta di mana-mana diucapkeun laka ka anjeun wa kaepa bari ari kumaha tu minu ngimankeun anjeun billahi ka Gusti Allah taala pajawabu mangkari jawabna antakula eta yen ngucap anjeun innallaha sanyanyana Gusti Allah taala bari mahalur Allah ahadun eta anu sahiji ayamun paridun tegesna anu mencil bisifati kalawan pirang-pirang sifat la musyarrikah henteu aya anu ngarencangan lahu eta tetep ka Gusti Allah wahidin anu sahiji mun paridin tegesna anu sahiji bizzati dina zatna la syarika eta henteu aya anu ngarencangan lahu eta tetep ka Gusti Allah hayun tur anu hirup bihayatin kalawan hirupna teh qodimatin anu heubeul qaimatin anu ngancik bizzati dina zatna la biruhin lain make nyawa hirupna teh alimin tur anu uninga yu'lamu anu biilmin kalawan ilmu qodimin anu tipayun qaimin anu ngancik bizati muhaitin kalawan zat anu ngaliputan bil wajibi kana anu wajib wajaiji jeung anu wenang wal mustahili jeung anu mustahil qadirun tur anu kawasa bi qudratin kalawan sifat kudratna Allah qadimatin anu tipayun qaimatin anu ngancik bizati dina zatna la bi mu'alajatin lain kalawan make tarekat wala wasitatin jeung lain make perantara la yalhaqu henteu ngeunaan hak ka ieu sifat qadir kalau kana ieu sifat kudrat naon ajzu amati ta'alluqi apesna anu sumarambahna anu cumantel lil mumkinati kana pirang-pirang perkara anu mungkin muridun tur anu ngresakeun bi iradatin kalawan iradatna Allah qadimatin tur anu tipayun qaimatin tur anu ngancik bizati kalawan zatna amati ta'alluqi kana sumarambahna anu cumantel lil mumkinati kana pirang-pirang perkara anu mungkin sami'un tur anu ngarungu atawa ngadenge ay mudrikul masmu'ati tegesna anu manggihan kana anu didenge bisam'in kalawan sifat samana Allah qadimin tur anu tipayun bizati kardina datna basirun tur anu ningali ay mudrikul mubasyarati tegesna manggihan anu ditingali hala wujudiha dina tingkah ayana ieu mubasyirah bibasrin kalawan basorna Allah kalawan paningali qadimin anu tipayun qaimin anu ngancik bizati dina zatna mutakallimun tur anu ngandika bikalamin kalawan dawuhan Gusti Allah kalawan kalam qadimin anu tipayun ieu kalam bakin tur anu tetep qaimin tur anu ngancik ieu kalam bizati dina zatna Allah laesan teu aya ieu kalam biharpin kalawan huruf wala sautin jeung lain suara falayasbiku maka henteu miheulaan anhu kana ieu kalam non ada mun teu aya walayal haqu jeung henteu cumantel hu kana ieu kalam atawa henteu ngeunaan hu kana ieu kalam non ada mun teu aya muta'alluqin anu cumantel bil wajibi kana barang anu wajib ka qaulihi sapertikeun dawuhan Allah taala innani sanyanyana kami anna tegesna kami Allah eta Gusti Allah la ilaha eta henteu aya deui pangeran anu wajib diibadahan kalawan sabenerna illa ana angin kami pa'bud maka kudu ibadah anjeuni ka kami wabil mustahili jeung anu jeung kana muta'allaqna
kanjeng kana ta'alluqna anu mustahil ka kauli saperti kehendak ka kau ta'ala seperti kendauhan Gusti Allah ta'ala innallaha sanyanya Gusti Allah adamun salisus salasatin eta zatna anu ngaping tilu perkara wabil jaiji kalawan muta'alaqna anu wenang ka kauli ta'ala seperti dawuhan Gusti Allah ta'ala Allahu jeung ari Gusti Allah khalaqo eta nyiptakeun Gusti Allah kum ka aranjeun kabeh wa ma jeung nyiptakeun kana perkara ta'lamuna anu migawe aranjeun kabeh kana ieu emma wa sahihu wallahu a'lam bissawab.